Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah. Sata acan diajar ku ibu di absen heula. Anu namina disebut sebatkeun aya Abdul Aziz, Aya Bu. Agus. Aya Bu. Alhamdulillahnya tadi anu izin sajalmi Gita saurna aya wagelan soalna teh aya acara keluarga. Nah, kumaha ieu sorana jelas? Jelas. Alhamdulillah. Gambarna jelas? Jelas Bu, jelas. Jaringan dihidap kumaha aman? Aman Bu. Aman ya. Yeuna ngadoa pimpin ku KM. Sayaga sata acan urang diajar hayu arurang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Rengse. Sayaga ngaturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teh kada bersyukur ka Gusti Allah kumargi urang teh masih dipaparin kesehatan di masa pandemi sapertos kieu nya. Kumargi di masa pandemi ayeuna mah kesehatan teh nomor hiji. Aturan diajar bahasa Sunda nyaeta anu kahiji kamerana kedah on sadayana. Anu kadua salami ibu ngajelaskeun mikrofon hidup sadayana di pareuman. Nah, minggun kamari urang teh tos diajar naon? Ulangan Bu. Saen deu. Alhamdulillah saya Bu. Pokona mah unggal pertemuan teh hidup teh kedah aya peningkatan kudu ngaronjatnya punten teh. Tah, ayeuna urang diajar perkawis bahasan tradisi Sunda cenah. Coba tradisi anu aya di lingkungan hidup naon? Ngaruat lembur. Ngaruat lembur, leres pisan. Anu kadua naon? Sisingaan. Sisingaan. Terus ayeuna deui contona hiji deui we. Tradisi sawer. Kagiatan diajar ayeuna teh kalebet kana nyuprih ilmu atawa neangan ilmu nya di dieu teh. Nah, urang neangan ilmu teh mangrupa ibadah. Tah, diajar tradisi Sunda oge mangrupa kagiatan ngamumule tradisi sangkan henteu leungit cenah. Kompetensi dasarna teh nyaeta 3.1 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. Indikator pencapaian kompetensina menganalisis teks bahasan tradisi Sunda. Anu kaduana menyimpulkan isi teks bahasan tradisi Sunda. Nah, tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta ke siswa bakal maca teks bahasan tradisi Sunda tuluy bisa nyimpulkeun isi teks bahasan tradisi Sunda teh naon. Oke, di akhir bakal aya evaluasi anu ngagunakeun aplikasi Quizzes. Gambar anu kahiji ieu teh gambar naon barudak? Siraman. Gambar kadua aya naon ya? Kampung Bandit. Biasana di kampung adat teh seueur pisan tradisi-tradisi anu diterapkeun. Ibu bakal nampilkeun video YouTube ku hidup perhatoskeun. Tah, sangkan langkung jelasna ibu hidup teksna tiasa di-download dina link aya dina kolom chat. Aya Bu. Aya nya nu macakeun teksna dipilih ngagunakeun aplikasi Wheel of Name. Tos katingal anu kahiji nyaeta Destri. Ku ibu pilih genep nya. Mangga Destri dibaca. Kampung Adat Bancai. Kampung Adat Bancai aya di wilayah Desa Sanca, Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pakasaban.
Pakaban masyarakat adat Bancai nyaeta patani, boh di kebon atawa di sawah. Sistem bagi waris. Dina sistem bagi waris, masyarakat adat Kampung Bancai miboga adat istiadat sorangan anu lumangsung secara turun-temurun nyaeta ngabedakeun antara budak lalaki jeung budak awewe. Upacara adat anu cukup kawentar nyaeta ngaruat lembur atawa hajat bumi. Ruatan mangrupa wujud syukur kana lobana hasil panen. Oge usaha pikeun nolak bala. Sesi ritual dina poe Rebo nyaeta numbal, ngarak Dewi Sri, nyawer Dewi Sri, ijab Rasul jeung pagelaran wayang golek. Pisan teu meunang nuar tatangkalan anu dianggap magis jeung mitis. Awewe di Bancai teu meunang keluar penting iwal ka magrib sebab bisi diculik jeung diambilkeun kalong. Kira-kira tadi anu jadi ciri dina teks Kampung Adat Bancai teh naon? Pasabana Bu. Pakasaban, deui naon? Sejarah, Bu. Sistem bagi waris. Sajarahna cenah. Sistem bagi waris. Sistem bagi waris ieu aya Nailufar saurna ngeleg deui teu sawios nya engke ngiring gabung deui. Nah, pedaran atau bahasan nyaeta karangan anu ngajenrekeun hiji objek kumaha prosesna, tujuanana jeung gunana. Nah, dina basa Indonesia mah sok disebut karangan eksposisi. Tah tadi bahasan tadi ngeunaan objek naon? Adat, Bu. Kampung adatnya di dinya teh dina kampung adat dijelaskeun kumaha pakasabanana, kumaha pantranganana, kumaha sistem bagi warisna, kumaha ajen inajenna siga kitu. Anu kadua aya istilah tradisi dina basa Inggris nama tradition, dina basa Latenna traditio nu hartina diteruskeun. Hartina nyaeta adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Jadi pedaran tradisi Sunda teh naon cenah? Medar ngeunaan unak-anik masyarakat Sunda, tradisi gitu. Anu ditaroskeun ngeunaan pedaran tradisi Sunda? Siti Nur Hasanah Neneng. Bade naros naon, Neng? Ibu, naha Kampung Adat Bancai lebet karena peristiwa alam. Nah, cenah Kampung Adat Bancai lebet karena peristiwa alam. Saha nu tiasa ngawaler? Sofi, mangga Sofi. Nah, Kan baheula Kampung Adat Bancai teh aya kajadian puting beliung. nah leres pisan. Baheula teh aya kajadian angin puting beliung anu ngabalukarkeun si Kampung Negla teh ruksak. Anu nyieun para tokohna teh musyawarah pikeun nyieun kampung anyar anu tungtungna diaranan Kampung Adat Bancai. Di dieu aya lembar kerja peserta didik siklus kahiji. Di dieu aya pituduh migawe LKPD. Nu kahiji, scan barcode atawa klik tautan video jeung Kampung Adat Bancai di handap ieu. Terus anu kadua, tengetan videona tuluy baca sing gemet teks bahasan tradisi Sunda Kampung Adat Bancai. Tuluy analisis naon wae eusina, pakait jeung pancen di dieu. Sanggeus hideuk nganalisis nya, pek tuliskeun teks Kampung Adat Bancai ku basa sorangan. Tuluy tuliskeun dina buku tulis sewang-sewangan. Hasilna engke sapertos biasa kirimkeun kana WA ibu. Soal anu kadua, kecap-kecap naon wae anu teu dipikaharti. Jelas tugasna? Jelas, Bu. Nah, ulah tos jelas. Sok mangga dikerjakeun tugasna, mangga dikawitan. Upami aya nu bade ditaroskeun, hidup naros wae nya. Nah, Ibu hoyong aya anu presentasi. Damar mangga presentasi. Kampung Bancai aya ti tahun 1807. Di eta kampung ngan aya 7 imah nyaeta Imah Eyang Ito, Aki Leutik, Eyang Malin, Aki Alan, Eyang Ono, Aki Uti,
jeung Aki Arsiam. Baheulana eta kampung diaranan Kampung Negla kusabab aya kajadian bencana angin puting beliung. 7 imah eta kabehna hancur. Kusabab eta 7 urang eta ngayakeun musyawarah pikeun ngabangun kampung anyar nyaeta Kampung Banceuy. Ya, leres pisan nya. Tadi teh Damar teh ngadugikeun sajarah. Aya di tahun 1807. Cenah baheulana ngaranna nyaeta Kampung Negla. Kulantaran Kampung Negla kakeunaan angin puting beliung anu ngabalukarkeun sakabeh imah para sesepuh teh ancur, tuluy aranjeunna musyawarah ngabanceuy pikeun nyieun kampung anyar. Anu kampung anyar teh tuluy dingaranan Kampung Adat Banceuy. Upacara adat anu aya di Kampung Banceuy nyaeta ngaruat lembur atawa hajat bumi. Tah, dina ngaruat lembur teh aya proses naon wae Tri Intan? Dina poe Salasa teh aya nu pertama dadahut, nu Aya kadua dadahut, ngadiekeun, heeh, nu katilu mencit munding, heeh, nu kaopat ngalawar, heeh. nu kalima solawatan, nu kagenep seni buhun gembyung. Seni buhun gembyung, leres. Terus aya deui teu? Dina poe Rebona Ya, poe Rebona sok sebutkeun. numbal, nu kadua ngarak Dewi Sri, nu katilu nyawer Dewi Sri, nu kaopat ijab Rasul, nu kalima pagelaran wayang golek. Nah, leres pisan nya. Jadi dina upacara adat tuatan bumi aya sababaraha tahapan atawa kagiatan. Nah, diayakeunna 2 poe, poe Salasa jeung poe Rebo di akhir bulan Rayagung. Sip, berarti hidup sadayana tos nyangkem eusi tina teks Kampung Adat Banceuy. Patar sanda ya. Saya Bu. Saya urang lajeng kana kuisis. Nya urang mulai wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tos. Nah, nu kahiji nyaeta Tri Intan keprot. Anu kadua Riki, anu katilu Eni. Sararae nya sadayana hatur nuhun. Alhamdulillah berarti hidup teh atos nyangkem kana materi dinten ieu hidup tiasa maca terus nganalisis eusina naon terus tiasa nyimpulkeun tadinya dina presentasi nyimpulkeun eusi tina kampung adat teh sapertos kumaha gitu. Nya cindekan babarengan dinten ieu teh urang diajar ngeunaan kampung adat Banceuy cenah. Miboga sababaraha ciri khas anu kahiji aya dina bagian naon? Sejarah, Bu. Sajarah. Anu kadua aya naon? Pakasaban, Bu. Aya pakasaban. Pakatilu aya bagian naon? Adat upacara. Upacara adat. Anu kaopat? Pantrangan. Aya pantrangan. Anu kalima? Sistem bagi waris, Bu. Aya sistem bagi warisna. Anu terakhir aya naon? Ajen, ina, jen. Ya, sip saya pisan hidupnya. Kumaha diajar dinten ieu resep? Resep. Alhamdulillahnya. Aya penghargaan nya aya poin plus kangge siswa anu aktif. Nah, kangge pertemuan salajengna nyaeta materi ngeunaan rupa-rupa tradisi. Terus mingguan pain oge urang bahas ngeunaan karangan pedaran teh siga kumaha. Hidup engke bacanya. Alhamdulillah pertemuan dinten ieu atas rengse. KM Riki pimpin doana. Sayaga saatos urang diajar hayu arurang sasarengan maca doa. Maca doa di kawitan. Rengse. Sayaga ngaturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.